teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh, saya harus istirahat di sini sebentar. Oh, ini tas saya. Tos berang bade nganteran heula ka Abah. Cin neng gelis. Oh no. Tabudak teh ku gelis-gelis teuing nya. Ngan hanya ka bapana aing mah aduh. Mata duitan. Aing mun haya ka anakna. Kuat aing ngalawan bapana anu mata duitan. Aing ngan saukur kuli kieu ngajagaan kebon cau. Hese aing mah meunangkeun oge. Siga langit jeung bumi ieu mah ya. Di banda jeung ngejamin ka manehna mah aduh. Gusti aing mah. Baiklah. Hirup mah kege pahili ieu lah. Kadang dihanap, kadang naik. Antep lah. Cuma bisa ngehayal kieu. Ku geulisna teh budak aduh. Abah entos heula. Mam heula. Kan Abah teh boga penyakit encok. Ya neng, kedap neng. Kedap deui. Nya tuh. Entos heula. Mam heula. Oh, nya neng, nya. Aduh, ku bager-bager teuing boga anak teh. Nyanak naon eta neng? Pisang goreng. Pisang goreng. Aduh, karasap Abah geuning. Wow, ini pohon-pohon sangat bagus. Oh, saya jadi teringat waktu saya masih kecil dulu. My father mengajarkan saya seperti ini. Mana itu si Jarot? Excuse me. Hey. Bos. What? Hey. What is your Jarot? Yes. Oh, good. My name is Jabal Bubes. This is my from Prancis. Yes. Oh, you understand? Sip. You penjaga kebun my father. Oh, good. Yes. Oh, sip. Ini pohon banana sangat banyak punya Yes. Oh, good. And you sedang apa di sini? Ngalaan daun ieu ngabersihan. What? Ngebersihan? Perawatan. Oh, membersihkan kebun? Yeah. Oh, good. Yes. Hey. This is Barala. No. Buang. Yes. Nanti saya buang. Oh, sip. This is apa ini?
daun chow. Chow banana. Yes. Oh, good. Ayo aneh orang balik. Orang capek apa ini? Jarot, apa balik heulanya? Oh nya sok mangga di payun. Wow, is beautiful. Oh no. Oh, beautiful. Hey you, Jarot. Yes. Apa kau kenal dengan itu orang? Itu Wanita. Anggi. What? Anggi. Oh, beautiful. Kinclong. Nah. What? Kelihatannya Mister suka sama gadis itu. Oh, yes. I'm falling in love full. Nah. Dekat rumahnya dengan Yes. dia. Yes. Bagus. Oh, tolong antarkan I ke rumah wanita yang tadi. Anggi. Boleh sih, asalkan ada gimana? Oh no, you mata duitan. Ya zaman begini mah Mister kalau gak ada ini gak jalan. Oh no. Oke. This is my money, dolar rupiah Indonesia. Yes. What you? Gitu dong. Ada Oke. pelicinnya Mister baru jalan enak. Oke. Let's go. Aing mah ke rumah bapak mata duitan deh. Tambah deh. Ibu bos aing hayang kasih Anggi. Aduh, aing mungkin berat we. Ini gawean ieu mah ieu, manfaatkeun ku aing bos aing. Mumpung loba duitna ieu. Jarot, come on. You jalan lambat sekali. Come on. Sabar tuh, Mister, sabar. Panigi lempang. What? Iya jalan. Come on. You speak Prancis? No. Oh. And lalu you rumah host di mana? Dekat di depan. Tunjukkan di mana rumah wanita gadis tadi Anggi. Yes. Siap. Good. You bawa apa? What this is? Golok bedog. Golok bedog. Yes. Oh no. Oh no. Enggak, No. Mister, tenang, aman. Ayo cepat antarkan saya ke rumah gadis desa tadi Anggi. Iya, sabar dulu, Mister. Masa saya begini nganter Mister ke rumah gadis itu? Malu-maluin nanti buat Mister. Mendingan kita ganti baju dulu lah. Saya ganti dulu baju. Nanti kita ketemu di jalan aja, gimana? Ketemuan di jalan. Ya. Oke. You smart. Siap, bagus. Oke. Come on. Neng. Ka dia Neng, sagedok Neng. Panginyukeun kopi atuh Abah. Nya. Sagedok. Sekalian jeung canetna Neng. Nya. Anu tadi teh Neng. Abah. Kurang. Atur nuhun Neng. Canetna mana? Oh nya. Kesukaan Abah.
Turun nuhun nih. Tapi halanya. Ya. Ini lagi kia. Cariosen ieu teh Neng, ka Neng. Abah teh. Ieu imah ku gede-gede teuing, nu ngeusianana ukur duaan. Namun kieu kumaha Neng? Namun boga minantu, boga incu meureun rame meureun di dieu Neng. Nya. Tapi saha atuh Abah anu daekeun ka Neng? Insyaallah lah ku abang ke di ieu keun nya. Pirariankeun gitu. Makin berat weh aing mah. Rot, sia kos nuge lo ngomong sorangan. Pusing aing sim. Kunaon? Aya si bule dunungan aing. Bogokeun ka si Anggi mamenta antar ka imahna. Anu anakna Haji Kelut ya Lin, anu mata duitan. Heuh eta Haji Selewed. Oh, berarti bule anu tadi ku aing dianterkeun ka kosan aing, anu Mang Toing. Sigana mah eta teh anakna dunungan aing. Kieu. Kan sia geus lila bogo ka awewe eta heuh. Heeh. Tah, ayeuna urang mangpaatkeun si bule. Bener oge sia teh omongan. Tumben sia da pinter goblok teh. Kosim. Mak. Sia nya kemana emang sarapi kieu tuh men. Aing teh geus janjian aing si bule di ditu di jalan. Nganter ka imah si Anggi, ka imah si Haji Selewed. Panas hate sia meureun. Atuh puguh we aing, tapi aing semenang duit tadi aing minta ka maena. Cek aing teh, mani heula hayang diantar ku aing mah. Ayeuna si bule bogoheun ka jelema eta. Heeh. Loba duit. Aing juga ide. Jadi kumaha tah? Ku si ayeuna geus anderkeun heula. Heuh, Heeh, terus kayak mun cara manehna bener arek ngalamar. Ku sia cokot DP-na. Cewekna. oh bener oge sia tah. Aing bawa kabur bagi dua. Heeh. Udah kajian deui ke beunang si Anggi yang penting menang duitna heuh. Oke. Siap Kak. Berarti enak kieu. Wah, Kayak sak aing di kontak deui, aing enak mangian si bule. Tah aing sejanjian jeung manehna, aing kayak masih Anggi. Karena make begitu aya acara main ngalamar si eta. Kayak ku aing sih di kontak supaya beunang cuk duit eta. ngaranna sahib. Heuh, oke. Oke. Kayak kontak-kontaknya. Oke. Salam ke Haji Koret. Masih selut ah. Siap bos. Hey you, kemana saja? Saya tunggu dari tadi, tak lama-lama juga kau. Iya bos, maklum di jalan bos, jalan becek. Oh no, ya sudah. Sekarang kita let's go ke rumah Anggi. Oke siap, ayo silahkan bos duluan. Oke, handphone saya Jangan ketinggalan. gitu bos. Lupa, lupa. iPhone. Come on. Saya sudah dandan rapi seperti ini. Sudah pasti dia jatuh cinta sama udah saya. ganteng bos, ganteng Oke. siap. Oke. Oke, bagus. Bagus nih.